Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ila hadrati hadal musannabi kitabi qissatul marajil lissahi wa sunan Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa ila ruhi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad wa ila ruhi masyayikhina fitil kalam hukum usul wa ila ruhi al-sabah wa ila ruhi abi wa ila ruhi wa ila ruhi masyayikhina Imam Haji Muhtar wa ila ruhi Haji Nuh Muhammad wa ila ruhi Haji Eba wa ila ruhi Haji wa ila ruhi rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala hum wa nafa'na bilumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Qissatul Mi'raj atau napi bae nama terkenal nama kitab bae nama. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat di dunia, Ar-Rahimi sifatna Allah anu maparin nikmat di akhirat ka mukmin wungkul. Bainama dina hiji waktos An-Nabiyyu ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri eta caketeun hijri Ismail indal baiti dekeun atanapi caketeun Baitullah nyaeta Ka'bah mudtajian bari anu nyangigir berarti nuju kulem bainar rajulaini di antara dua lalaki saha anu dua lalaki teh tinggal di tengahna tah aya baris panghanapna aya teu mudtajian aya warijlani warojulaini rijlani warojulaini sareng ari dua lalaki huma ari itu rajulani ammuhu eta pamana Kangjeng Nabi Hamzatu Sayyidina Hamzah wa ibnu amihi sarang putra pamana Kangjeng Nabi Ja'faru bin Abi Thalib tegasna Ja'far bin Abi Thalib wargina Sayyidina Ali. Jadi Kangjeng Nabi teh nya teh nuju ngareneng kulemna teh sareng Sayyidina Hamzah nu janten pamana sareng alona nyaeta Ja'far bin Abi Thalib. Terus kitu iz ata balik deui ka sisi kaluhur dinya kaluhurnya iz ata ujug-ujug datang hu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril wa Mikailu sareng malaikat Mikail. Mun hoyong bere tereh beres mah sadinten kudu ulah launan eta. Kayaknya dikebutkeun nya kelah kalem. Wa ma'ahuma sareng sartana itu Jibril jeung Mikail malakun ari malaikat akhoru anu sejen pahtamalu
tuluy ngarawat itu kabeh nyaeta kabeh teh dinya teh malaikat Jibril, malaikat Mikail sareng balad-baladna nu sanes. Hu kakangjeng Nabi hatta ja'u sehingga sumping itu kabeh bihi sarta kangjeng Nabi zamzama dina sumur zamzam. Lah tarik teuing. Terus pastal kau tuluy nangkarakeun itu kabeh hu ka kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh diceklan ku sadayana tah, ditangkarakeun kangjeng Nabi teh. Ala dohrihi netepan kana punggung atanapi tonggong na kangjeng Nabi. Tonggong kangjeng Nabi ditangkarakeun berarti kumaha nangkarak mah berarti punggungna dina lantai tah kitu. Patawala tuluy ngurus itu malaikat Jibril sareng Mikail hu ka kangjeng Nabi. Minhum eta tisapalihna itu malak dulurjuna di luhur tuh malakun tadi Jibrilu ari malaikat Jibril wa riwayatin sareng dina hiji riwayat purija dibelah naon sakpu baiti para imah kuring suruh kangjeng Nabi teh. Jadi hiji waktu mah hiji waktu dina hiji riwayat mah sanes caketan Baitullah kanjeng Nabi tapi nuju kulem di bumi. Itu segitu para bumina ti luhur tina naon tina langit jol aya anu meulah. Sabab naon sabab sumping malaikat. Beulahna kumanya hancur atawa henteu? Henteu atuh paran malaikat mah tina cahaya bisa tembus. Panazala tuluy lungsur saha Jibril malaikat Jibril pasako tuluy ngabelah itu Jibril min sugoroti nahrihi tina dengklok dadana kangjeng Nabi. Dengklok dada teh naon atuh? Iya eta dada teh di dieu nya. Nah dengklok dada teh kan aya urang ngan aya nu ngadeklok di dieu teh. Jadi antara susu jeung susu eta dengklok dada. Nu paling ngadengklok mah di awewe teh. Bahaya ulah ditulikeun. Ila asfali batnihi dugi kana handapeun patuangan kangjeng Nabi. Berarti handapeun bujal ka handap tah. Summa qala saterasna ngadawuh saha Jibrilu malaikat Jibril li Mikail ka malaikat Mikail. Iti kudu ngadatangkeun anjeun ni ka kuring bitostin kalawan mawa bokor. Ai bokor teh wadah gede. Min ma'i zamzama tina cai zamzam sur malaikat Jibril teh Mikail pangnyandakeun wadah kange cai zamzam. Nah kitu macam urang. Terus kitu kaema utohiro supaya rek mersihkeun atanapi nyucikeun kuring kolbahu kana hatena Muhammad. Sur malaikat Jibril teh kuring rek nyuci kana hatena Muhammad bawa cai jam-jamna di kumah tah ku cai jam-jam hatena kangjeng Rasul pausarihu tuluy rek ngajembarkeun kuring sodrohu kana hatena itu Muhammad. Pasta kharaja tuluy ngaluarkeun itu Jibril kolbahu kana hatena Muhammad pagosala tuluy ngumbah Jibril hu kana itu kolbu salah samarotin kana tilu balikan. Berarti kangjeng Nabi tadi operasi tah ku malaikat naon tah Jibril dibelah naon tah dadana hatena dikaluarkeun. Jadi bisi naon teh bisi orang bertanya-tanya siapakah orang yang pertama dioperasi kangjeng Nabi Muhammad kusaha ku malaikat. Apakah kangjeng Nabi dibius duka? Da kapanan ari malaikat Jibril makan cahaya. Sebenarnya mah teu kudu dibelah-belah kitu nyucikeun mah nyucikeun bae. Eta mah supaya bisa
asup kana logika manusia. Soalnya dinten deui Kangjeng Nabi teh warugana mah sapertoskeun manusia biasa. Memang ku Allah dipasihan atanapi Allah ngalungsurkeun mukjizat tertentu ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tos kitu kumaha? Wa nazaa sareng ngalaan itu Jibril makana perkara kana anu buktos bi kana itu min adza tina kokotor. Wah talapa sareng ngabulak-balik itu Jibril ilaihi kana itu kolbu. Oh salah. Wah talapa sareng bulak-balik ilaihi ka itu Jibril. Saha Mikailu malaikat Mikail bisalasi tasatin teh. Kudu nama sa eta jiga soy. Tasatinnya sin tasatin kalawan tilu pirang-pirang wadah cai min ma'i zamzama tina cai zamzam dugikeun tilu kali ngumbahan sehingga malaikat Mikail oge dugikeun ka tilu kali uah uih antara sumur Zamzam sareng malaikat Jibril. Sanu ngumbahna malaikat Jibril nu ngumbahna. Summa ata saterasna sumping itu Mikail bitostin kalawan nyanak bokor atanapi wadah cai min dahabin tina emas mumtaliin anu dipinduhan hikmatan ku hikmah wa imanan sareng ku kaimanan. Paprogo tuluy maragatkeun itu Jibril hu kana itu kolbi pisoderihi dina hatena dina dadana Kangjeng Nabi. Tos lami geus lami tah dikumaha teh Kangjeng Nabi tos kitu dibereskeun ku malaikat Jibril diuihkeun deui eta manahna Kangjeng Nabi kana dadana dilebetkeun deui. Wa malaa sareng minuhan itu Jibril hu ka Kangjeng Nabi atanapi hu kana mananya kana kolbu ngeunah namanya hu kana itu kolbu hilman ku hilim ilman ku ilmu. Ari hilim teh naon? Tingali tah tengahna aya dihandap. Ari hilim teh nyaeta aya teu qauluhu wa malaahu al-akh. Aya ila akhirih. Aya teu? Aya dinya teh wal hilmu sareng ari hilim sok. Hilim teh naon cenah ieu? Lain mang ilim lain. Hilim ya. Mang ilin jadi itu wal hilmu sareng ari hilim didul godbi eta lalawanan ambek aya godob aya hilim teh lalawanan ambek. Jadi lamun teh mah nyokot hiji masalah teh nentukeun hiji masalah tara ku ambek tapi ku hilim teh naon hiji sifat anu seperti kabijaksanaan. Nah hilim sebenarnya mana itu? Pakodekana mangkanya ta buktos itu hilim terus keuna namanya dihandapna layas tafizu eta hanteu nimbulkeun itu hilim hu ka Kangjeng Nabi salah layas tafizu eta hanteu nimbulkeun hu ka Kangjeng Nabi non algodbu ambek. Jadi Kangjeng Nabi mah tara ambekan jalmina teh. Naon make jeung tara ambekan soalna tos diliputan ku hilim. Soalna hilim teh lalawanan ambek. Illa idzan tuhikat iwati di mana-mana dilanggar naon hurmatullahi paharaman ti Gusti Allah. Jadi kecuali lamun teh geus dohir paharaman ti Allah neme aya godoban ka Kangjeng Nabi. Salagina can kitu mah mun teh aya sahabat gaduh kasalahan Kangjeng Nabi tara ku ambek tapi ku hilim ngangena. Sapertoskeun aya umatna anu midamel midamel hiji perkara anu teu srek jeung Kangjeng Nabi atanapi ketentuan-ketentuan syariat didinya Kangjeng Nabi melareskeunana ku nganggo hilim. Kecuali aya umatna Kangjeng Nabi tos terang kana paharaman tuluy dilakonan eta paharaman neme aya godoban. Wamun si uhu sarang ari ngaliputanana itu Kangjeng Nabi
eta kamalul ilmi sampurnana kailmuan wa taslimi sareng taslim lil qada'i kana qada wal qadari sareng kana qadar. Jadi Kangjeng Nabi teh dipinuhan huilim jeung ku ilmu teh ilman ku ilmu. Nah anu can anu disebutkeun ilmu tuluy keunana meh wal ilmu sareng ari ilmu idraku syai'i eta manggihanan hiji perkara alama netepan kana perkara huwa anu ari itu emma bihi kana itu syai' fil waqi'i dina tumibana wa yakinan sareng dipinuhan ku kayakinan. Naon ari kayakinan tuluy keunana nya wal yakinu sareng ari kayakinan eta kamalul ilmi sampurnaana ilmu kanyaho bihai sulaya suba kusakirana hanteu tiba hu ka Kangjeng Nabi naon wahmun kabingung. Ari yakin teh nyaeta naon ilmu anu sampurna anu aya di Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi teu aya kabingung dina hiji perkara atanapi sagala rupa perkara. Ari ilmu teh naon cek urang manaon cenah ilmu teh nyaho kanyaho lamun urang geus sampurna kanyahona mangka moal aya kabingungan rek naon wae perkara oge. Maca kitab moal bingung da geus aya kanyaho. Ngaji Quran moal bingung da geus aya kanyaho tentang ilmu widna tak gitulah orang midamel kahirupan di alam dunia moal bingung da geus aya kanyahona teh eta teh jerona tina kayakinan. Wa islaman sareng Kangjeng Nabi teh dipinuhan ku kaislaman ku malaikat Jibril. Naon disebutkeun Islam teraskeun tengahna eta wal islamu sareng ari Islam al inqiyadu eta patekadan wal khudu'u sareng pasrah suremrah wa taslimu sareng tegesna pasrah sumrah li takdiril ajiji pikeun takdirna dat anu maha agung al alimi dat anu uninga. Eta teh disebutkeun teh Islam teh. Terus gitu kumaha sumaat bako saterasna wih deui tah kaluhur sumaat bako saterasna nutupkeun itu Jibril hu kana itu sodro hatena Kangjeng Nabi tos dilebatkeun deui kana dadana nu tadi dada dibelah ku malaikat Jibril ayeuna ditutupkeun deui dikaput deui tah duka walau alam duka dikaput duka dielem duka dikumaha ku malaikat Jibril tah duka ku staples duka kumaha bukan nama di rapihan deui tah dadana Kangjeng Rasul ngendai ku malaikat Jibril makan cahaya tuh meulahna oge ceuk syariat mah meulahna teu katingali. Summa khatama saterasna ngacap itu Jibril baina katipaihi di antara walikat duana Kangjeng Nabi bi khatamin nubuwati ku khatamin nubuwah. Jadi Kangjeng Nabi mah gaduh cap dina punggungna teh antara dua walikat. Mana walikat eta ieu tah? Hanapeun tak-tak di tengah-tengahna pelebah dengklok tulang ternyata aya aosan dirinya teh naon khatamin nubuwah nabi terakhir. Berarti cenah mulus ditato cenah doraka we untuk kitu eta beda deui eta mah cap ti Gusti Allah bahaya ulah goreng sangka ka Kanjeng Rasul eta beda deui eta. Summa utiya saterasna didatangkeun Kangjeng Nabi bil buroki kana burok musarrojan bari anu di selaan mujaman bari anu di kadalian di selaanna naon aya panin cekanana aya korsina aya musarroj aya muljaman teh di kadalian teh nyaeta aya paragi pengendalina aya naon disebutna teh naonnya anu paragi ngiplik-ngiplik geuning lamun nang kuda teh geuning can pernah tumpak kuda mah ulus teh jadi apa pokoknya aya ning anu mun tambang diusikeun jadi hirup mah dengan lumpatnya ku urang dibetot eureun betot kaki kakak tuhu menggol ka tuhu betot ka kenca menggol ka kenca eta anu kituan si burokna teh wa huwa sareng ari itu burok zabatun eta tutumpakan atanapi kendaraan abyadu anu warna bodas tawilun anu jangkung paukol himari dina saluhureun himar wadunal bigoli sareng dina sahandapeun bigol. Ari himar teh
hanapeun doma gede teh lamun bigol mah luhureun doma. Nu sarajangna ya doa anu nyimpen itu buruk hapirohu kana talapok cekerna itu buruk inda muntaha torpihi dina satungtung paningalina itu buruk mudotorobal uduna ini bari anu ngiplik-ngiplik kana celi duana kumaha we sapertikeun ieu geuning kuda geuningan kikiplikan celi teh usik-usikanna gitu da binatang padan idza ata di mana-mana sumping itu buruk ala jabalin kana gunung irtapa'a tah narima ngangkat naon nari jelahu suku dua anak itu buruk berarti suku nu tukang lamun rijal lah. Jadi kanjeng Nabi kan itu gunungnya nya gunung sumping kanjeng Nabi kana gunung ya gunung ya contohnya gunung kucluk lamun tema na gunung pasti posisinya bakal nanya kieu nya si kuda teh bakieu tah tapi ente buruk makumaha tuh tetep datar awakna teh ngen peda suku nu tukangna nu dua tah jadi ngapanyangan ngerti aya gambaran teu nah ieu buruk teh ngapanyangan ieu tetep ponok ieu ngapanyangan berarti tetep Kangjeng Nabi calikna burukna naon lempeng itu teraskeun mana teh mana namanya cenah wa idza habata sareng di mana-mana turun itu buruk irtafa atah narima ngangkat naon yadahu leungeun duana buruk berarti sukuna katuhu lamun mudun tah sabalik deui mudun ye tina gunung ye huluna belah dia huluna ye otomatis semestina mah kudu kieu tah nunging ka hareupnya ngagolosor kieu sapertikeun urang tubak motor geus lamun mudun kieu panya tah buruk mah teu kitu tetep lempeng datar buruk mah supaya nyaman Kangjeng Nabi kumaha carana hoyong datar suku nu hareupna ngapanyangan ngartinya jadi fleksibel sukuna teh fleksibelan aya besot juga nanti teh besotna ge besot akhirat eta beda jeung dunya tuluy kanjena lahu eta tetepikeun itu buruk janahani ari dua jangjang jadi buruk teh jangjangan jigah kuda tapi jangjangan pipah daihi dina pingping dua anak buruk lamun pingping berarti pengker di pengkerna memeh buntut nah di dia ya kan gitu buruk teh nya enon mun teh mah kuda teh kitu kan kuda teh set ieu suku hareupna ieu suku tukangna lamun pingping berarti pelebah suku tukangna tah si jangjangna teh itu teruskeun yahfiru anu nah teh nya ngabantu itu janahan yahpiru anu ngabantu biha aku itu janahani rijlaihi kana suku dua naburok pastas aban tuluy ngajerete itu buruk alaihi lantaran Kangjeng Nabi jadi kegirangan buruk teh saking atohna eta buruk jadi kegirangan ta buruk teh geus kitu kumaha geus kitu ajarak-ajarakan hareupeun Kangjeng Nabi pawadoa tuluy nyimpen saking bungahna ya teh pawadoa tuluy nyimpen sa Jibril malaikat Jibril yadahu kana panangan Jibril ala hapirotihi kana susurina itu buruk sumakola saterasna nyarios itu Jibril ala tastahina hatu isin anjeun ya buroku he buruk fawallahi mangka demi Allah ma rokaba moal aya anu tumpak ka anjeun ki ka anjeun teh saha khalqun makhluk akramu anu leuwih mulia alallahi dimungguh Allah minhu tibatan Kangjeng Nabi Muhammad cek malaikat Jibril ka buruk nu keur ajarak-ajaragan saking atoh dijadikeun kendaraan Kangjeng Nabi buruk teh ajarak-ajaragan tah jejeretean tuluy ku Kangjeng Nabi malaikat Jibril dicekel tah buruk teh surah malaikat Jibril rok teu isin anjeun teh kumaha kitu cenah mang hois malaikat Jibril nyebut mang kaliweura eta buruk kumaha cenah kitu Jibril saenyana moal aya deui anu tumpak ka anjeun anu pangmulia anu dimungguh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus kitu kumaha pastahaya tuluy ngarasa era itu borok hatta arfado sehingga remes
tarkabu berarti macana teh punten tarkabu tumpak itu anbiya ha kana itu buruk qoblahu dina samemehna lamun teh mah teu udud batur puasa ge abi mah da maksakeun puasa teh sebenarna mah ngebedah kabeh tak udud kalah udud deui cenah mah ulis mun abi asal buat ka surga aya udud moal di surga mungkin aya jigana mungkin aya soalnya kan terus uning apanya di surga teh bakal aya sakur-sakur perkara anu dipikah yang kurang teh bakal aya di surga teh nya berarti rokok ge aya jigana gitu ya wah ngeunahnya nya ngeun seuneu eueuh di surga mah eueuh seuneu kumaha carana hayang ududna asup heula ka neraka gitu nyengeut rokok neraka nepi ka renghek maneh neraka daripada rugi eueuh udud teh nya mending ududnya aya bisa aya ngepedah seuneuna neraka maneh kumaha sok bahaya tadi narek nyenget udud hungkul kaduruk jeung manehna oge da gede seuneu neraka mah wah tara udud situ teh malaikat deuh nafsuan malaikat bohong eta heureuy eta mah moal mungkin aya soalna lamun cek MUI mah rokok teh makruh tadi surga mah tong boro-boro barang haram barang makruh ge wah sayang sekalinya eueuh jigana teraskeun mana cenah bieu teh qala nyarios Sa'id bin Musib wa ghairuhu sareng salianti itu Sa'id bin Musib wahya sareng ari itu buruk zabatu Ibrahim eta kendaraan Nabi Ibrahim allati anu kana buktos itu Ibrahim yarkabu tumpak Ibrahim alaiha luhureun buruk lil baitil harami ka baitul haram jadi pernah Nabi Ibrahim cenah rek ka baitul haram ka Masjidil Haram kadinya tumpak buruk bisa wae soalna kan surah tadi oge naon namina teh anu tumpak buruk teh sanes Kangjeng Nabi wungkul bahkan nabi-nabi nu sanes oge kantos tumpak buruk sebelum Kangjeng Nabi ngan buruk eta mah ditumpakeun ku Kangjeng Nabi buruk anu can pernah ditumpakan ku nabi nu sanes khusus kangge Kangjeng Nabi terus gitu kumaha pantolako tuluy berangkat bihi sarta Kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril wa huwa sareng ari itu Jibril an yaminihi eta ti beulah katuhuna Kangjeng Nabi wa Mikailu sareng ari malaikat Mikail an yasarihi ti beulah kencana Kangjeng Nabi wa inda ibni Mas'udin sareng apa namanya tere atuh lila wa inda ibni Sa'din punten sareng dimungguh Ibnu Sa'ad wa kana sareng buktos saha al akhidu anu nyandakna atawa anu nyepeng birika bihi kana sela anana itu buruk eta Jibrilu malaikat Jibril wa bizamamil buroki sareng kana kadalina buruk eta Mikailu malaikat Mikail salah mah ulus teh maca teh hampura kurang nama ulah Jibrilu teh Mikaila Jibrila Mikaila kurang nama soalna jadi khobar kana gitu Jibrila eta malaikat Jibril wa Mikaila sareng malaikat Mikail pasaru tuluy berangkat berjalan itu kabeh saha kabeh teh hiji Kangjeng Nab dua bur tilu malaikat Jib opat malaikat Mika jeung balad-balad malaikat nusanes hatta balagu sehingga tepi itu kabeh ardon kana hiji jagat zatinahlin anu loba kormana berarti kana kebun korma pakola tuluy nyarios lahu ka Kangjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril unzul kudu lungsur anjeun Muhammad pasolli tuluy kudu salat anjeun Muhammad hahuna dina ieu tempat papa'ala tuluy midamel Kangjeng Nabi didinya papa'ala jawabna kufa tartibna tartib itisol eta Kangjeng Nabi mah kitu hungku sayana teh lamun bahasana kufa fa'ala kufa ku tartib itisol barang diparentah langsung harita keneh salat urang kumaha tuh
santri geura salat summa paala wah geus udur heula kakara salat da kusuma beda tah lamun make summa jeung pa beda tah summa rokaba berarti salatna kanjeng Nabi lami da kusuma kadituna summa rokaba saterasna tumpak kanjeng Nabi rokaba rokibanya rokaba bisalah summa rokaba saterasna tumpak kanjeng Nabi kana buruk pakola tuluy nyarios lau ka kanjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril atadrina apal anjeun Muhammad ayeuna eta di mana salaita salat anjeun pakola tuluy nyarios kanjeng Nabi lah henteu qala nyarios itu Jibril salaita ari salatna anjeun bi thayyibatin eta di tanah thayyibah atanapi tanah subur wa ilaiha sareng kana itu tanah thayyibah al muhajiratu ari jalma-jalma anu hijrah kabeh pantolako tuluy berangkat sahal buruk yahwi anu ngawang-ngawang itu buruk bi sartana kanjeng Nabi ya doa anu nyimpen itu buruk hapirohu kana talapok cekerna buruk haisu adroka dina sakirana nyusulan naon torpuhu paningal itu buruk pakola tuluy nyarios lau ka kanjeng Nabi sajidul malaikat Jibril unjul kudu lungsur anjeun Muhammad posoli sareng kudu salat anjeun Muhammad hauna dina ieu tempat fapaala naon ngahuleung sok logatan papaala tuluy midamal kanjeng Nabi sumarokiba atana pirokaba mangga sumarokiba saterasna tumpak kanjeng Nabi pakola tuluy nyarios lahu ka kanjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril atadrina apal anjeun Muhammad ayeuna eta di mana solaita salat anjeun qala nyarios itu kanjeng Nabi la teterang qala nyarios itu Jibril solaita ari salat ta anjeun bi Madyana eta di tanah Madyan inda sajaroti Musa dekeun sajaroh Musa ai sajaroh Musa teh nyaeta tangkal kaina Nabi Musa pantolako tuluy berangkat saha al buroku buruk geus sabaraha kajadian tah duanya nu tadi mah di tanah Nakhal nu aya nama di Madyan summa pantolako tuluy berangkat sahal buroku buruk yahwi anu ngablesat itu buruk bihi sarta kanjeng Nabi aya ngablesat berarti tarik duka sabaraha kilometer per jam tah ngablesatna eta buruk atawa yahwi teh ngawang-ngawang summa qala saterasna nyarios lau ka kanjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril unjul kudu lungsur anjeun Muhammad pasoli tuluy kudu salat anjeun papaala tuluy midamel kanjeng Nabi sumarokiba saterasna tumpak kanjeng Nabi qala nyarios lahu ka kanjeng Nabi qala nyarios itu Jibril lahu ka kanjeng Nabi atadrina apal anjeun Muhammad ayeuna eta di mana salaita salat anjeun ya Rasulullah terangkeun nami anjeun salat di mana saking tawadona kanjeng Nabi padahal mah kanjeng Nabi terus uningaeun sabenerna mah tapi kola nyarios kanjeng Nabi lah hanteu terang we ka malaikat Jibril teh teu kieu yo Muhammad anjeun terangkeun nami salat di mana apalah Jibril nu bieu mah di anu teu kitu kanjeng Nabi mah pama kanjeng Nabi hakikatna terus uningaeun cuman kanjeng Nabi saking tawaluna kanjeng Nabi nemalan ka malaikat Jibril nyebatna teu terang kola nyarios itu Jibril solaita ari salatna anjeun bituri sinain eta di bukit turi sina hai sukallama dina sakirana nyariosan saha Allahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa alaihi salam kayalah ari nyariosna Allah mah teu cara urang kan teu kunaon teu kulisan bahaya mun kulisan coba lamun temah Allah nyariosna kulisan bahaya teu kaur aya jalma nu keur cicing sorangan di aula keur ngapalkeun beben mas bebet bebetnya izin ya cek Gusti Allah pok salah keur cicing di madrasah sorangan atau di mana keur tapak di gunung si ulis ya teh coba lamun teh mah bener-bener kitu wah ieu teh sorana Gusti Allah bawa teuing Allah nu ngomong tah geus sesat ka itu teh bahaya teh sesat tah ngulup menjane ka ditu nanti teh
bahaya. Kumaha cenah ibaratna Allah nyariosna ka para nabi atau nabi ngawahyukeun ka para nabi sapertikeun pirosatna manusia. Pirosatna manusia teh kumaha sapertikeun karetegna hate urang. Cek teh eca hoyong ka aboh nah hate na teh. Cik kira-kira ka kuping moal ka kuping mah nya. Tapi karasa ku teh eca mah nya. Karaos. Nah sabeun kitu. Tapi wallahu a'lam eta mah ilustrasina tapi gambaranna. Selajengkeun sok bari rek barang dahar ulah parasmanan hungkul mun keur ngaji mah. Aya kitu mah dahar jajanan, dahar union teh naon. Udud. Ya mawa sangu satu tomo betul. Keur ngaji. Udah deui eta mah ulah. Suma balago saterasna dugi Kangjeng Nabi ardon kana hiji jagat, hiji bumi. Pabadat tuluy tembong lahu ka Kangjeng Nabi naon kusurus sami pirang-pirang gedung na negara Sam. Pakolan tuluy nyarios lahu ka Kangjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril unjul kudu turun anjeun Muhammad. Pasoli tuluy kudu salat anjeun Muhammad. Papaala tuluy midamel Kangjeng Nabi sumarokiba saterasna tumpak Kangjeng Nabi pantolako. Tuluy berangkat sal burok burok Yahwi anu ngablesat itu burok bihi nyanda Kangjeng Nabi. Pakola tuluy nyarios itu Jibril atadrina apal anjeun Muhammad. Ayeuna eta di mana solaita ari salatna anjeun kola nyarios itu Jibril la hanteu terang. Kola nyarios itu Jibril solaita ari salatna anjeun bi baitil lahmin eta di baitul lahmin. Ai baitul lahmin teh rumah ternak gitu cuk urang mah. Lamun ayeuna mah geuning sebatna urang ayeuna mah naon? Betlehemnya. Betlehem rumah ternak. Haitsu wulida dina sakirana dipedalkeun atawa napi dilahirkeun saha Isa Nabi Isa bani Maryam. Nabi Isa putrana Siti Maryam tah Nabi Isa Siti Maryam putrana Siti Maryam teh dilahirkeun teh di Betlehem di rumah ternak di Kanang Doma itu tah. Wa bainama sareng dina hiji waktos huari Kangjeng Nabi yasiru eta nuju berangkat berjalan Kangjeng Nabi alal buroki luhureun buruk. Keur ngeureuyeuh ta Kangjeng Rasul kunuju tumpak buruk digigireun katuhu ke malaikat Jibril digigireun kenca malaikat Mikail. Geus kitu kumaha idroa ujug-ujug ningali Kangjeng Nabi ipritan kamang iprit minal jinni ti golongan jin. Ada iprit ulah dijieun ngaran budak mana teh. Saha ieu iprit al-Ghazali bahaya gitu. Al-Khairi bahaya. Saha nami? Oh nami abi iprit. Oh bahaya teh. Jin teh jin iprit itu. Jin iprit teh kan terkenal jin anu panglicik-licikna jin iprit. Yatlubu anu neangan itu iprit hu ka Kangjeng Nabi bisu'latin kalawan mau obor minarin tina seuneu. Iprit teh bari mau obor rek neangan Kangjeng Nabi. Ngeun kabandaran pelebah dinya pelebah neme pepenak iprit can ngeuheun aya Kangjeng Nabi ngan Kangjeng Nabi tos ninggal ti payun ka saha ka iprit. Kulama tapat kulama iltapata dina mangsana ngaliuk itu iprit roa tah ningali iprit hu ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi heula ningali iprit geus Kangjeng Nabi ningali iprit kakara iprit ningali ka Kangjeng Nabi. Pakola tuluy nyarios hu ka Kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril. Alla u'alimu naha ulah ngamurukan kuring ka anjeun Muhammad kalimatin kana pirang-pirang kalimah. Takulu anu ngucap anjeun huna kana itu kalimah idza qulta di mana-mana ngucapkeun anjeun huna kana itu kalimah topiat tah pareum naon su'latuhu obarna itu iprit wa kharra sareng tijungkel itu iprit lipaihi natepan kana cangkemna itu iprit disusud sungutna. Ceuk malaikat Jibril Gusti Rasul ku abi wios teu pami ku abi diburukan pirang-pirang kalimah anu kinten-kinten Gusti Rasul ngaoskeun ka eta kalimah teh
Ibrit teh bakal cilaka. Kumaha sur Kangjeng Rasul? Faqala tuluy nyariosa Rasulullah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bala kantenan Jibril. Sur Kangjeng Rasul teh kantenan atuh nyuhunkeun abdi ieu kumaha bacaanana. Faqala tuluy nyariosa Jibril malaikat Jibril ya doa ya jang urang ya. Doa dijauhkeun tina gangguan dohir batin khususna tina gangguan ifrit po. Kun kutonya ku ta itu nya ifrit. Mana dah hok barisan lah barisan. Kul kudu ngucapkeun ku anjeun Muhammad. A'udzu biwajhillahil karimi. Warga Facebook ya bilih bade nyeratkeun mangga sok. A'udzu biwajhil karimi wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa mil tawarikil laili wan nahari illa torikon yatruku bi khairin ya arham ya rahman punten ya rahmanu sakitu tah. Sok logatan aya nama a'udu nyalindung abdi biwajhillahi kadat Allah al-karimi anu mulia wa bi kalimatillahi sareng kana pirang-pirang kalimatna Allah atamati anu sampurna allati anu la yujawiju hanteu bisa ngaliwat hunna kana itu kalimat naon barun tukang migawe kaalusan tong naon atuh saha barun tukang migawe kaalusan wala fajirun sareng tukang migawe kalacutan min syarri ma tina gorengna perkara yang zulu anu turun itu ma minas samai ti langit wa min syarri ma sareng tina gorengna perkara ya ruju anu naik itu ma fiha dina itu sama wa min syarri ma sareng tina gorengan atuh gorengna lah gorengannya euy mah yang dahar gitu mah wa min syarri ma sareng tina gorengna perkara daroa bijil itu emak fil ardi di muka bumi wa min syarri ma sareng tina gorengna perkara ya aruju anu naik itu emak minha tina itu ardi wa min fitanil laili sareng tina fitnahna peuting wan nahari sareng fitnahna beurang wa min tawarikil laili sareng tina pirang-pirang perjalanan peuting wan nahari sareng beurang illa torikon iwal ti jalma anu lempang yat ruku anu berjalan itu torik bi khairin ku kaalusan ya rahmanu dat anu maha rahman. Kira-kira kata larma petela seorang orang nya petela seorang mesti rek di petela seorang hayu atau rek di PR-keun hayu babarinya wah babari cenah maulis 2 bulan kata larna oge dah lalila pan kaba tuluy tijungkel itu ifrit lipaihi netepan kana bibirna ifrit cangkemna ifrit oborna parem langsung ifrit tah kulantaran moek mongkreng meureun ti kesud tah sungutna kana taneuh ifrit teh wa topiat sareng parem naon su'latuhu oborna itu ifrit
geus kitu kumaha ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi tinggalkeun maka tulungan da puguh ibrit mah yang nyilakakeun Kangjeng Nabi. Pasaru tuluy berjalan itu kabeh nyata sur tadi kabeh teh Kangjeng Nabi sareng buruk sareng malaikat Jibril sareng malaikat Mikail hatta atau sehingga sumping itu kabeh ala kaumin kahiji kaum ya jerauna anu nuju pepelakan itu kaum fi yaumin dina hiji poe wayah suduna sareng dibuat itu kaum fi yaumin dina hiji poe maksudna nanem harita keneh tanur harita keneh dibuat harita keneh na poe harita kulama hasodu dina mangsana panen atanapi dibuat itu si kaum ada tah balik deui itu zar'u tulis adinya rujuk gantung zar'u pepelakanana balik deui tah dibuat harita keneh porocot biji deui tah podol lain podol buah mun teh urang ngala jeruk teh petik jerukna bijil deui buahna petik deui bijil deui petik deui bijil deui terus gitu kumaha kamakana secara buktina itu zar'u pakola tuluy nyarios itu Kangjeng Nabi ya Jibril he malaikat Jibril ma eta naon hadza ari ieu kajadian naon cenah Jibril na teh menang bisa kitu geuningan. Pakola tuluy nyarios itu Jibril haulai ari itu kaum al mujahiduna eta ajil jalma anu jihad kabeh fisabilillahi dina jalan Allah jalma anu jihad dina jalan Gusti Allah eta teh taala bari Allah eta teh jalma anu pepelakan tuluy tandur harita keneh di antara na jalma nu jihad dina jalan Allah da yo aya dina kitab Fathul Muin i'anatut thalibin dina netelakeun jihad fisabilillah di antarana kan aya 5 dinya teh di antarana jalma anu jihad dina jalan Allah teh lain jalma anu wungkul perang ngalawan penjajah atanapi jalma anu perang ngalawan jalma anu ngaruntuhkeun kana agama Islam tapi jalma anu nyoretkeun kana pulpena dina kitab ilmuna teh kalebetkeun jalma anu jihad fisabilillah saha santri. Nah bagaimana santri itu jihad teh aya keteranganna jelas keteranganna aya bisi cenah ukur akon-akon kitu sote santri anu bener ngaji nah gitu kitu mah teu bener ngajina nya duka eta mah teu apal. Salajengna cenah tudoipu anu tudoapu anu ditikel-tikel lahum pikeun itu si kaum non alhasanatu kaalusan bisab imiatin ku 700 bisab imiati di pin ku 700 tikelan wa ma anpaku sareng teu pati-patingan apakahkeun itu kaum min sayin dina hiji perkara pahuwa ta'ari itu sayin yakhlipu eta ngagentian Allahu kana itu sayin wa wajada sareng mendakan Kangjeng Nabi rihan kana angin tos beres tinggali kajadian eta Kangjeng Nabi kenuju berjalan tumpak luhureun naon tah burok jol selengseng teh aya angin thayyibatan anu seungit pakola tuluy nyarios itu Jibril Kangjeng Nabi ya Jibril he malaikat Jibril ma eta naon hadhihi raihatu ari ieu ambe ari ieu angin anu seungit teh naon cenah Jibril ieu anu seungit ya cenah cek malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi teh naon cenah kitu cenah Muhammad hayeun hoyong terang hoyong cenah kumaha qala nyarios itu Jibril hadhihi raihatu ari ieu ambe atawa angin anu seungit masih totu binti Fir'auna eta istri anu sok nyisiran putra istrina Fir'aun atau putrina Fir'aun disebutkan cek urang mah Siti Masitoh itu Siti Masitoh jalma nu sok nyisiran putrina Fir'aun wa aula naonnya wa auladuha sareng ambe pirang-pirang budakna itu Masitoh. Jadi
ieu teh seungit istri anu sok nyisiran putrina Firaun jeung seungit budak-budakna. Non maka jeung kitu bae nama dina hiji waktos huwa ari itu masih toh tamsutu eta nyisiran itu masih toh binta Fir'auna ka putrina Fir'aun id sakoto ujug-ujug grag-grag naon almasitu sisir. Jadi Siti Masitoh teh keur nyisiran tah, nyisiran budakna Firaun. Kumaha geuningan? Nyisiran putrina raja, sisiran. Ari pek teh sisiran teh tigubrag tah ka handap. Tong tigubrag atuh juga kursi, murag ka handap. Tigubrag mah juga sisirna gede panto gitu. Mun kenalan teh bener tigubrag, murag berarti nya. Murag ceplek murag ka handap. Geus kitu kumaha? Geus kitu pakola tuluy nyarios itu masih toh bismillahi ta'isa fir'aunu kana lapad bismillahi ta'isa fir'aunu. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah ta'isa rugi saha fir'aunu fir'aun. Bayangkeun sok beh putrina keur disisiran sisirna murag pluk ka handap dicokotlah sisir. Bari ngomong bismillahi ta'isa fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Coba urang mah kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Fir'aun mah cilaka. Nah seperti gitulah. Wah, cilaka Fir'aun ieu. Ukur kitu hungkul, pakola tuluy nyarios saha bin ibnatu Fir'auna putrina Fir'aun. Aulaka naha au awalaka naha aulaka eta. Aulaka naha sartana eta tetep pikeun anjeun saharobun pangeran goiru abi nu salian ti bapa kuring. Ibi cenah ibi teh boga pangeran kitu salian ti bapa kawan bapa pangeran teh. Oh pakola tuluy nyarios itu masih toh naam sumuhun nya cenah ibi mah cenah teu mangeran ka bapa neng cenah ka salian ti bapa neng cenah ibi mah cenah pangeran oge. Geus kitu kumaha qolat nyarios itu bintu Fir'aun atanapi ibnatu Fir'aun. Afa uhbiru naha mangkarek ngabejakeun kuring dalika bidalika kana itu kajadian abi ka bapa kuring. Cek eta si putrina Fir'aun ibi ek dibejakeun sia ka bapa ku yang dilaporkeun. Ibi ngomong kitu tadi bismillahi ta'isa Fir'aun jaba ibi teh boga pangeran salian ti bapa. Geus kitu kumaha qolat nyarios itu masih toh naam sumuhun hek bae cenah neng digwartoseun ka bapa. Pak Barot tuluy ngaberitakeun we itu si neng si neng atuh itu si ibnat huka Fir'aun dibejakeun cenah bapak naon cenah neng gitu juga anak gitu naon cenah neng tadi kapan cenah abi teu kedisiran ku si ibi Masitoh itu kumaha kitu murah cenah sisir teh pok we ngomong bi Masitoh teh bismillahi ta'isa fir'aun ngomong teh kitu ari pek teh bapak cenah boga di pangeran salian ti bapak si ibi teh nya neng nya geus kitu kumaha ka dieu kitu cek bapak pada tuluy manggil itu Fir'aun ka itu Masitoh. Pakola tuluy nyarios itu Fir'aun tong nyarios itu Fir'aun mah menggonggong itu Fir'aun. Pakola wah kasar teuing ulah kitu nya. Pakola tuluy ngomong itu Fir'aun awalaka naha sartana tetep pikeun anjeun saharobun pangeran goiri salian ti kuring bi ari ibi teh cenah boga pangeran salian ti ya cenah salian ti kuring. Qolat nyarios itu bi Masitoh Robi ari pangeran kuring ngoro buka sareng pangeran anjeun on Allahu eta Allah cenah jang kasep masih kasepnya we pangeran ibi jeung pangeran ujang teh mung Allah wungkul hiji. Wah geus kitu tah bendu tah Fir'aun. Wa kana sareng buktos lil imroati pikeun eta awewe nyata Siti Masitoh ibnanun ari pirang-pirang budak jadi budak teh loba wa jaujun sareng hiji lalaki nya boga salaki deui biasalah kemudian keluarga anu pamajikanana buburuh di kerajaan tukang nyisiran hungkul ngeun agamana Islam. Geus kitu kumaha geus kitu paarsalan tuluy ngutus oon ilaihim ka itu kabeh
kabeh teh ka saha? Ka mar'ah nyata Siti Masito, ka ibnanun nyata ka anak-anakna jeung jaudun salakina. Parawada tuluy ngolo itu aon. Aon pan belagu aon. Parawada tuluy ngolo itu aon. Oh, jadi kako aon bahaya ya mah ya. Ulah kitu nya. Aon kitu nya. Firaun. Al imro'ata ka awewe nyata ka Siti Masito wajau jaha sareng ka salakina itu imro'ah salakina Siti Masito teh ya. Ayar jia kana yen balik deui itu imro'ah wajau juha andinihi ma tina agama na itu imro'ah jeung jauh jaha. Pa abaya tuluy nolak itu imro'ah jeung jauh. Siti Masito jeung salakina nolak alim cenah Nabi mah datos kuat imana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa taala. Bahaya kieu nya euy. Pakola tuluy nyarios tuluy ngomong menggonggong itu si Oon. Ini sanyana kuring qatilukuma eta anu ngabunuh ka anjeun duaan. Sok atuh biari kitu mah ku aing ibi jeung emang rek dipaehan aya keneh oge. Pakolat nyarios itu Masito ihsanan kalawan kehadean jang leuwih hade kitu mang leuwih keneh paeh ibi mah daripada kudu nuturkeun ka ujang anu sesat kieu macana ieu. Minka ti anjeun ilaina ka wa anu misti ka abdi sadaya. In kutilna lamun boga kutil abdi sadaya lain in kutilna lamun dibunuh abdi sadaya cek Masito hati lamun abdi dibunuh jeung anak abdi jeung baba jeung salaki abdi antajala kana yen ngajadikeun anjeunna ka abdi sadaya pi baitin dina hiji ruangan gitulah wahidin nu sahiji sok ujang bisa rek ngabunuh ka ibi jeung ka emang jeung ka budak-budak ibi jeung emang baik bae ibi marido tapi hiji syaratna jangnya kade bunuhna dina ruangan nu sahiji ulah dipisahkeun. Qala ngomong itu si Oon Zaki ari boga anak anjeun laki eta tepikeun anjeun bimalikin sabab anu ngamilik alaina anu misti ka abdi sadaya minal haqi tina hak. Cek Firaun keun ibi lah kumaha abi we eta mah make jeung ibi ngitu make jeung milikku campur gitu cek urang mah. Tapi pamenta ibi ku abi rek dilaksanakeun di paehan dina hiji tempat anu sahiji. Geus kitu kumaha pa amaro tuluy marentah itu Oon bibukrotin kalawan mawa kancah. Ai kancah teh naon? Piring gede. Ini piring gede atuh katel gede. Mawa kancah nah katel badag ya. Geus kitu kumaha? Jam sabaraha ieu geuning sajamnya. Geus kitu kumaha? Geus kitu teh ieu geus beres ieu cerita ieu ke urang derag-degkeun ya. Cenah bahaya geus teh lohor ya. Mana bete cenah euy, ieu mah ayeuna lalaunan teh ieu kade ya, siap-siap Mana bete? Minu hasin tina tamaga. Pauhmiyat tuluy dipanaskeun itu bukroh. Suma amaro seterusna marentah itu Oon biha ka itu Masito. Litalko supaya ngaclog itu Masito biha dina itu bukroh. Hiya ari itu Masito wa auladuha sareng pirang-pirang anakna itu Masito. Paal kau tuluy ngaclog itu kabeh wahidan sahiji hiji ngaclog. Salakina jeleng tuluy anakna jeleng tuluy anakna jeleng tuluy anak deui jeleng tuluy anakna jeleng tuluy. Geus kitu kumaha hatta balagu sehingga tepi itu kabeh asgoro kabudak leutik rodiun asgoro rodiin kabudak leutik anu keur disusuan pihim di itu kabeh anu terakhir teh nyaeta budak anu keur disusuan ku Siti Masito. Budak keur disusuan je
dibawa ku mana arek asup dikulub dina naon dina katel badak da lamun teu dikulub dipanah ku oon bahaya gitu oon mentak we tuluy pakola tuluy nyarios itu walad itu asgor punten itu asgor budak leutik anu keur disusuan ngomong kira-kira lamun di urang budak leutik di disusuan bisa ngomong mal bisa tak jadi antarana budak leutik anu bisa ngomong ke leutik keneh kumaha nyaros-nyarosna ieu asgor ya ummah he mamah he indung koi kudu ngaclok anjeun wala tatako sai sareng ulah ngarasa rugi anjeun pa innaki mangkasanyana anjeun alal haqi netepan kana bener paal nanti paul kiat mangka dialungkeun sahahia itu mar'ah wa auladuha sareng pirang-pirang anakna itu markah ladang omongan nu jadi budak anu keur dieong-eong teh bisa ngomong mamahna beuki kuat beuki niat kanten mah kieu Siti Masjid teh matak pandeuri teh karunya cenah si Ujang keur ngemot susu ya ayeuna kudu ngaclok kana kancah badag wadi kulub meureun asak budak teh nya kanyat jadi sop ya bahaya ya tapi budakna nu keur eong-eong anu keur nyusuan bisa ku Allah dikersakeun tiasa nyarios sehingga nguatkeun kana keimanan jeung keyakinan nu jadi indungna geus kitu kumaha wa takallama sareng bisa nyarios pil mahdi dina eyongan atanapi nu keur dina aisan saha arbaun opat wahum sareng ari itu arbaun opat wahum sareng itu arbaatun sigorun eta nu keur leutik keneh puguh we da keur eong-eong leutik keneh hadza hiji budak anu ieu nyaeta budakna Siti Masitoh wasahidu Yusufa sareng kaduana budak anu nyaksi Nabi Yusuf putrana Siti Khadijah nan Zulaykha wa sahibu Juraijin sareng katiluna budak budak anu jadi saksi Syekh Jurej budak anu jadi saksi Syekh Jurej wa Isa bin Maryam sareng Nabi Isa bin Maryam tan Nabi Isa bin Maryam di antara mujizat ternyata tiasa nyarios nuju alit keneh Nabi Isa mah pintar tah kumaha mun di urang mah satu alit keneh tos tiasa nyarios teh alit kumaha begitu jeber gitu awakna alit pun wow sebuluan wah itu sampai dari mulai senabi mah bolon keneh da cenah bolon senabi mah cenah bolon kumaha tuluy geura sumaata tayana tuluy geura sumaata saterasna sumping kang jeung Nabi ala qaumin ka hiji kaum turdihu anu mekprekan turdohu punten anu dipekprekan naon ruusuhum pirang-pirang sirahna itu kaum kullama rudi khot di mana mangsa dina mangsana dipek-prek itu ruus adat tah balik deui itu ruus kama sacerkeun perkara kanat buktosna itu ruus Kangjeng Nabi ningali hiji kaum anu sirahna teh dipek-prekan geus dipek-prek pejet balik deui pejet terus kitu wala yaptiru sarangan teu eureun-eureun itu turdahu anhum ti itu kaum min dalika tina itu turdahu naon mindalikatina itu turdahu naon sayun hiji perkara pakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi ya Jibril he malaikat Jibril maneta saha haulai ari itu kaum qala nyarios itu Jibril haulai ari itu kaum alladzina eta jalma-jalma tatasaqalu anu ngaberatkeun itu ladina ruusahum kana pirang-pirang sirahna itu ladina anis salati tina migawe salat al maktubati anu dibardukeun jadi saha jalma anu hese di tah salatna hese ngalaksanakeun salatna bakal dipekprekan jaga dina neraka naudzubillah sumanao tubillah kubeano urangnya biasa teh nya santrinya osok itu santri mah dor cong santri mah barang dor harita keneh cong salat harita
nu keneh mah beda jeung arul dor lohor cong engke juga teh wah gila kuna teh dor cong henteu ketang bager heureuy rul eta mah punten suma ata setelah sumping kangjeng Nabi ala kaumin ka hiji kaum ala aqbalihim netepan kana palawangan hareupna itu kaum riqaun ari cawat leneng cawat leneng teh beda jeung cangcut cawat leneng teh hiji kain nutupan lawang hareup pungkul bool mah kitu ka dieu wala adbarihim sareng tepan kana palawangan tukangna itu kaum riqaun sareng cawat leneng berarti beda jeung cangcut di hareup ngarumbay salamar di tukang ngarumbay salamar tuluy naon yusarihuna naon teh yusarrohuna anu digiringkeun itu kaum kama sacarakeun perkara tusrohu digiringkeun naon al ibilu onta wal gonamu sareng embe sapertikeun digiringkeun ku malaikat eta jelema teh sapertikeun digiringkeun onta jeung embe diabring-abring wa yakuluna sareng ngadahar itu kaum adori'a kana kaidore wa zakuma sareng kana kai zakum naon cenah kaidore jeung kai zakum teh tingali tadi tengahna panghanapna aya qauluhu adori'u aya di buledan qauluhu adori'u bipatil mu'jamati mu'jamati bener kalawan patahna anu dicecekan hiji ti luhurnya tau dhori'un nauun hiji warna minas sajari tina tangkal kai asa iki anu cucukan la yutiku anu henteu kuateun naon ad-dawabu gegeremetan ukulahu kana ngadaharna itu saik li khosbihi karana goreng patutna itu saik ai kaidore teh naon kaidore teh hiji tangkal kai anu cucukan sehingga kulantaran cucukan tunge ge teu beukieun gitu cek orang mah atawa monyet ge teu beukieun atawa bilatung ge teu beukieun pokona mah gegerematan ge teu beukieun pikeun ngadaharna sabab naon sabab goreng patut rasana jeung pait wakila sareng dicarioskeun asauku ari cucuk al yabisu anu garing cek hiji kaul mah nyaeta kaidore teh nyaeta kai anu cucukan anu garing wakila sareng dicarioskeun nawatun eta jajadian asmuru anu goreng mun tinurihi anu bau bacin cek hiji kaul mah tapi lain kai cucukan cenah kaidore tapi hiji bebeutian hiji kacang-kacangan lamun didahar teh nepikeun ka matak teu ngeunah beuteung wa zakumu sang ari kai zakum nawatun eta jajadian sadidul maroroti anu banget paitna mun cek urang mah naon atuh di urang naon paria nya kucubung naon deui anu sok dileuweung geuning naon nya patrawali katanya cek darso ke patrawali nya paitnya peuheur cenah gitu yuhjadu anu dipanggihan itu nabatun bitihamati di tanah tihamah ai tanah tihamah teh tanah anu sisi basisir ya ari tihamah teh nyata sisi basisirna pantai gitu nya pantai laut pantai sungai laut merah pantai laut merah di belah Arab teh tanah tuhamah tadi dinya cenah di sieun laut nanti ayat tangkal-tangkal kaya anu pait sapertikeun gitulah ngeun ngaranna ge di neraka atau di akhirat leuwih-leuwih ti kitu jigana paitna tuluykeun mana teh warodopa sareng mana teh nya warodopa jahannama sareng kadahar kana arengna jahanam wahajarotaha sareng kana batuna itu jahanam Pakola tulu nyarios kangjeng Nabi maneta saha ulai ari itu kaum ya Jibril he malaikat Jibril. Kola nyarios itu Jibril haulai ari itu kaum alladzina eta jalma-jalma la yuduna antu hantu mikeun itu ladina sodakoti amwalihim
Kana pirang-pirang sodako harta na itulah dina wa madolama sareng teu pati-pati ngadolim hum ka itu wa madolama sareng teu ngadolim hum ka itu kaum salah Gusti Allah sayan setik oge eta lain padolim ti Allah tapi jelema anu baheula ke di alam dunyana geus nisab geus deugeuna kana hawana tapi teu daek mayar zakat ku Allah teh dibere ngadahar kai jakum kai jakat jai jakum astagfirullahaladzim kai jakum jeung dore pan bitanya kai jakat aya kai jakat eueuh da ampun aing atuhkeun mana bieu teh cenah geus fokus teh nya oh udud heula atuh suma atas saterasna sumpingang jeung Nabi alang kaumin ka hiji kaum baina aidihim di antara hareupeuna itu kaum lahmun ari daging nadijun anu asak anu ngeunah pikudurin dina kastrol ieu teh logat baheula kastrol teh mun kudur teh mun aya nama tu balastrang walahmun sareng daging ahorun anu sejen naiun anu atah khobisun anu goreng paja'alu tuluy ngajadikeun itu kaum yakuluna eta ngadahar itu kaum minan nai'i tina daging anu atah al khobisi anu goreng wa yad'una sareng ninggalkeun itu si kaum annadija kanu asak at-thayyiba anu alus pakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibril he Jibril kola nyarios itu Jibril kieu cenah madieu hadhihi rajulu ari ieu lalaki min ummatika eta ti umat anjeun takun anu buktos itu umat indahu disandingeunana itu rajul punten takun anu buktos indahu disandingan itu rajul saha almar'atu awewe al halalu anu halal atau yibatu anu alus payati tuluy ngadatangan itu si rajul imroatan ka awewe khabisatan anu goreng payabutu tuluy nginep atau meuting itu si rajul indaha disandingan itu si imroah hatta yasbaha sehingga subuh-subuh itu si rajul jadi eta teh aya awewe anu lalaki anu sok ngadahar atawa awewe anu sok ngadahar kana daging atah ke di akhirat teh jalma nu geus kawin tapi saling wah bahaya mau balik ulah saling geus kawin teh ulah saling kumacana keur bogohan karep teh teuing eueuh na syariat Islamna kabogohan mun matak mun boga kabogoh ulah boga kabog anu boga kaboga enak geus putuskeun eueuh ti ditu wah cenah kos nutara Mang Ulis pan ngomong teh geus karasa itu naon manfaatna bobogoh eueuh manfaatna tuluykeun cenah wal imro'atu sareng awewe takumu anu ngadeg itu si imro'ah inda takumu anu ngadeg min indi jawjiha anu ngadeg itu imro'ah min indi jawjiha disandingeun salakina itu imro'ah halalan anu halal thayyiban anu alus patati tuluy ngadatangan itu imro'ah rajulan kalalaki khobisan anu goreng patabitu tuluy nginep itu si imro'ah ma'ahu sartana itu si rajul hatta tasbaha sehingga subuh-subuh itu imro'ah hatta suma ata saterusna datang Kangjeng Nabi ala khosbatin kana tangkal kai ala khosbatin kana tangkal kai lamun di urang mah khosbah teh awi ala toriki luhureun jalan la yamuru anu teu pati-pati ngaliwat biha kana itu khosbah naon saubun baju wala sayun sareng hiji perkara illa khorokot iwati illa khorkotahu iwati lamakna itu mananya itu saob pakola tuluy nyarios itu Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibril he Jibril kunaon cenah Mang Jibril ieu teh kola nyarios itu Jibril hada ari ieu eta mislu aqwamin pantarna pirang-pirang kaum min umatika ti umat anjeun yakuduna nu diuk itu kaum ala toriki luhureun jalan payak tauna tuluy megat jalan itu si aqwam hu kana itu torik jadi ieu teh pagawean jalma anu sok ngabegal di jalan cenah Muhammad ieu teh engke teh jagaana teh di akhirat teh bakal leumpangan kana semak-semak
ari asup kana semak-semak make baju, ari pas kaluar tina semak-semak dibuligir. Jagan teh gitu tuh. Sub deui kana semak-semak make baju, kaluar tina semak-semak dibuligir deui. Sub kana semak terus gitu. Sabab di alam dunyana sok jadi begal jalan. Saya teh polisi, lain kade. Oh bahaya. Polisi. Eta langsung diberhentikeun. Eta mah tugas negara. Sanajan bisa dicocok oge. Bahaya ya bisa direkam ya bahaya. Polisi teh koti utorik jalan sok ngabegal jalan. Lain eta mah. Eta mah petugas negara ningalian SIM eta mah. Bisa itu boga SIM ninggalin STNK bisa STNK kan pan motorna ketika gambar lamun STNK kan kumaha cenah wah bisa dibawa eta motorna eta mah lain begal kade eta cacat tuh nanti teh wa ta'ala sareng nyaritakeun Kangjeng Nabi saanya kalau mananya oh nya wa ta'ala sareng nyarioskeun Kangjeng Nabi ka para sahabat nah gitu teh wala taqudu sareng ulah diuk aranjeun kabeh bikulir sirotin dina saban-saban jalan cek Kangjeng Nabi ka sahabat kadenya di jalan teh ulah diuk gigir jalan tu aduna anu nyingsieunan aranjeun kabeh watasudduna sareng malengos aranjeun kabeh an sabilillah tina jalan Allah kade urang teh ulah loba ting kumpul di jalan komo ngariweuhkeun jalan mah ari jalan pinuh ari masjid kosong kitu maksudna maksud Kangjeng Rasul waro'a sareng ningali Kangjeng Rasul rajulan ka hiji lalaki sakedeung deui yasbihu yasbahu punten anu ngojai itu si rojul pinaharin dina lautan atanapi dina wahangan min damin tina getih yalqamu anu ngawawelan itu si rojul al hajarota kana batu jadi ngojaina getih bari si sungut teh pinuh ku batu hungkul pakola itu lu nyarios Kangjeng Nabi maeta naon hada ari ya Jibril Jibril Mang Jibril naon cenah ieu teh qala nyarios itu Jibril hada ari ieu eta mislu akil riba saperti pantarna jalma anu ngadahar barang riba jadi jangan ngadahar barang riba teh jalma anu engkena bakal ojay-ojayan dina lautan getih bari ngadaharan batu ngadaharan batunya jika umang wae umang sok beuting ngali daharan teh batu di kenyotan batu teh piceun geuningan tumpukeun dina gigireunana terus kitu geuning apa cenah mulus pernah jadi umang gitu lain teh aya we na YouTube gagabah eta mah so ma'ata saterasna sumping Kangjeng Nabi ala rajulin ka hiji lalaki qad jami'a anu nyata ngumpulkeun itu si rajul hazmata hatobin kana hurunan suluh Kangjeng Nabi ningali hiji lalaki anu ngumpulkeun suluh tuluy suluh tumpukeun layastati'u anu teu kuateun itu si rajul hamlaha kana mawana itu hatob ongkoh suluh teh teu kuat mawa tapi hayo ditambahan mawa diangkatkeun teu kuat tambahan deui mawa ek dibawa gitu diangkatkeun kana punuk teu kuateun kan urang mah sejatina kieu cek akal sehat mah lamun urang teu kuat mawa pasti dikurangan bebananya ieu mah kalah ditambahan wae bebana geus kitu kumaha wa huwa sareng bari itu rajul yajidu eta nambahan itu rajul alaiha kana itu hatob pakola nyaros Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ya Jibril hema ka Jibril qala nyaros itu Jibril hada ari rajul eta lalaki min umatika ti umat anjeun takuna anu buktos itu si umat salah takuna anu buktos indah disandingeun si rajul naon amanatun nasi amanat nati manusia layak diru anu teu kuatun itu si rajul ala adaihi kana nyumponana itu amanat wala yazidu sareng nambahan itu si rajul ayat tamila kana yang menanggung itu si rajul alaiha kana itu amanat eta teh ieu teh gambaran teh Kanjeng Rasul cenah umat anjeun anu gambaranna boga amanat ti manusia tapi kalah nambahan wae amanat ti manusiana wa anta sareng datang Kanjeng Nabi ala kaumin gaji kaum tukradu anu ditek-tekan naon alsinatuhum lisana itu si kaum kebayangkeun aya kaum lisana ditek-tekan panjangan kaluarkeun tek-tek kaluarkeun tek-tek sakalieun urang dahar
kacapek geuningan sinaon teh sileta pan 2 minggu baru suhna kenya ieu mah ditek-tekan sakumaha geus kitu kumaha cenah teh wasipahuhum sareng deg-degan bibirna itu si kaum bimakorido ku gunting min hadidin tina besi palama kurido mangsana ditek-tek atawa digunting itu alsinat adat tah balik deui itu alsinat kama sacakeun perkara kanat wuktosna itu alsinat layap tiru anu teu eureun-eureun itu mananya kuridot anhum ti itu kaum oh gitu ya kalem ngadar suuk naon ngadar suuk cetrek ngadar permen cetrek boga duit udud teu naon udud santriah naon tuh kan agelan kuku ulah cenah cekolot agelan kuku teh sok matak ponok umur cenah geuning gitu kan manak ponok umur cenah padahal mah teh matak ponok kuku teh tapi cekolot baheula nu kana teh kitu teh apa maksudna pakola tuluy nyarios itu Jibril man eta saha haulai ari itu kaum ya Jibril he Jibril kola nyarios itu Jibril haulai ari itu kaum khutobaul fitnati eta tukang dakwah anu fitnah khutobau umatika eta pirang-pirang tukang dakwah ti umat anjeun jadi jalma anu bakal ditek-tekan bibirna jeung lisanna teh nyaeta tukang khutbah anu fitnah kumaha kitu maksudna nyaeta yaquluna anu ngomong itu khutbah mak kana perkara la yaf'aluna anu teu migawe itu khutbah ibu lamun di mana gambaran ibu hoyong lebet ke surga mangka ibu kudu sodakoh manehana anti sodakoh ibu kudu salat tahajud manehana anti tahajud nanti bakal itu tek-tekan wir ngeunahnya jadi ustad mahnya kana meja we cenah berebet teu ngeunah kumaha aya pahitna naon pahitna di mana hiji ajengan hiji ulama ngobrol di hareup cicingna mimbar cicingna meja anu gambaran perkarana teu dipigawe ku manehanana jadi siksa jang mah betak berat eta jadi ustad jadi ajengan jadi kiainya jadi ulama berat tukang khutbah berat itu tah kok mau tukang khutbah Jumat mah khutbah Jumat berat pisan tukang khutbah Jumat kahirupanana kudu jadi gambaran yang masyarakat dina kahadeanana na ibadahna na sosialna khutbah Jumat soalna dakwah atau nabi mapatahan batur anu bisa ngasahkeun kana salat iwati khutbah Jumat otomatis secara personal jalma tukang khutbah kudu hade wa maro sareng ngaliwat Kangjeng Nabi bi kaumin gaji kaum lahum eta tetepikeun itu kaum adeparun ari kuku minu hasin tina tamaga jadi sarasi ieu geuning si naon kuku tapi kuku nanti tina tamaga tina besi nanti kana teh wolfrin wah tanya apa tuh wolfrin kana teh kuku nangga berarti dia unggul tah tulang set ada wolfrin cet biji langsung cet di cet bahaya naonnya Allahu Akbar astagfirullahaladzim kalepasan astagfirullahaladzim aduh poho suka teh laib deh ya kemasuna pada mah disadaya seret gitu maksudna teh mana masuk goreng sangka ya masuna anu ngarewodan itu si kaum bihaku itu adepar wujuhahum kana beungeutna itu kaum jadi cara wall perintah kuku dibijilkeun robodan beungeutna wasada nanti wasudoroha sareng kana pirang-pirang dadana itu kaum nepi ka dada robodan sieu ka ditu bayangkeun sok di robodan beungeut jaba ku kuku tina tamaga mun molet mah jigana ge urang ge nangga garo kana kulitnya ku kuku geus aya naon disebutna teh naon teh naon ledehnya atau coklat baheula mana naon teh eta bukan bohak garo maling apa tukang pudung muda garo maling
Apa tukang buduk mah garo maling cenah Mang Ulis bener. Cacak-cacak kuku geus aya garo maling ya doh. Komo lamun ku tamaga ieu wah geus we. Geus bisaan bahasa kolot baheulana nyepuh aduh mah nyepuh. Nyepuh aduh mah. Nu batak aya we Winnie Depuh. Ingat teh ka Winnie cenah. Pakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi man eta saha haulai ari itu kaum ya Jibril he Jibril kola nyarios itu Jibril haulai ari itu kaum alladzina eta jalma-jalma yakuluna anu adalah hari itu ladzina luhuma nasi kana pirang-pirang dagingna manusia wa yaqtauna sareng megatkeun itu kaum itu ladina pi arodihim dina ngawiwirangna itu yakouna artinya salah ini yaktouna geningan yakouna anu nibakeun gitu ta itu kaum itu atau ladina fi arodihim dina ngawiwirangna itu ladina wa atan sareng datang Kangjeng Nabi ala hajarin kana hiji batu sogirin anu leutik yakhruju anu kaluar minhu tina itu hajar naon saurun banteng auzimun anu buadag Faja'ala tuluy ngajadikeun naon asauru banteng yuridu ngamaksud itu saur ayyarji akan ayan balik di itu saur min haitsu kharaja dina sakirana bijil itu saur pala yastati'u tuluy teu bisaeun itu saur pakola tuluy nyarus Kangjeng Nabi mah eta naon hadza ari ieu ya Jibril he Jibril qala nyarios itu Jibril hada ari ar-rajulu eta lalaki min umatika ti umat anjeun ya takallamu anu bisa ngomong itu rajul bil kalimati kana kalimah al adimati anu pohara sumayan damu sehingga nalangsa itu si rajul alaiha lantaran itu kalimah pala yastati tuluy teu kuatan itu si rajul ayarida kana yen ngabalikeun si rajul hakana itu kalimah utarehe euy ya jadi teh gambaran jelema anu ngomongna sok nyari hatekeun batur gitu teh sehingga lamun mahenana ngomong geus nyarikeun hate ke batur hek aya nalangsa tapi teu bisa ngabalikan ka naon teu diomongkeun mana nyebut anjing ka batur nyebut bagong ka batur ulah nyeri hate teh batur teh nya nyeri hate baduh ulah teh nya bisa digoengkeun ku Mang Ulis atawa naon ngaranna teh munyat monyet non deh sultan setan non deh buba babi ulah da bugang bagong unyang ani ulah ta soalna deket kana murtadna eta jelema anu anjing sia geuningan geus jadi lala we unyang anjing teh ulah teh saya tahu lamun teu nyebutkeun anjing sapoe geus nyeri cangkeng tulang punggung teh patah saya tahu lamun teh nyebut anjing teh walah biar kitu nya bahaya ulah bahaya teh bisa deket kana murtad soalna ngalontarkeun bahasa binatang ka jelema deket kana murtad ulah heh nyeri hate jelema disebut anjingna teh awas tah anjeun moal pernah bisa ngabalikan deui ngahapus kana anu pernah diucapkeun ka eta jelema ku nyebut anjing atawa ba atawa mon atawa syaiton ulah kader kudu bersih mulut itu teh oke bahaya lamun aya santri unyang anjing bahaya sakalian teh adan sok canajang santri adan mangga sanawi adan di lemur batur teu nyaho ari mikna teh nyetrum pas tok anjing wah salemur kadenge teh sepikeun naon cenah aya anjing bahaya teh tek ka dieu kan nyetrumnya acik tu kadeng eta bahaya teh salamur ngadenge anjeun nyebut anjing cenah teh unyang anjing kieu langsung we ngomong da kulantaran santri rada pinter ngomongna anjing ashabul kahfi teh wah eta anjing anu salah sahijina anjing nu lebet ka surga wah Allahu akbar naon hubunganna Allahu akbar naon hubungannya cek batur teh bakating kureuwas tah bahaya matak ulah unyang angin komo bugang
bagong bisi keur adan nyetrum mikna hing kadang yang keluar bahaya komo santri mah ulah teh kayak saja istri pamengket teh kayak kedah rada dijagi mana teh mana mananya jam 11 sok sekedap deui hayo sekedap deui tadi gini biasa nipu lah mana metenya mana kagok enengan terminal ke lamun sana terminal mah eureun wae ge terminal kayak mananya pakola tuluy nyarios itu Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibril he Jibril terus eta nya oh baina mah bener baina mah sareng dina hiji waktos huwa ari Kangjeng Nabi yasiru eta nuju berjalan Kangjeng Nabi idda'a ujug-ujug manggil hu ka Kangjeng Nabi atanapi ngagero sahadain anu manggil atau anu ngagero an yaminihi ti beulah katuhuna Kangjeng Nabi ya Muhammad undurni as'aluka ya Muhammad ya Muhammad undur kudu ningali anjeun ni ka kuring as'alu rek nyuhunkeun kuring ka anjeun palam yujib tuluy teu ngajawab Kangjeng Nabi hu ka itu dain pakola tuluy nyarios itu Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibril he Jibril naon cenah ieu teh qala nyarios itu Jibril hada ari ieu da'iul yahudi eta panggilanana Yahudi amma inaka anapun lamun sanyana anjeun lau ajabda lamun nyumbadanan atawa ngajawab anjeun hu kana itu dain ta teh la tawahadat yakin bakal jadi Yahudi saha umatuka umat anjeun naudzubillah sumanau untung Kangjeng Nabi teu ngalieukeun coba lamun ngalieukeun tong boro-boro ngalieukeun ketang Kangjeng Nabi baheula teu ngalieukeun oge zaman ayeuna geus loba umat Islam anu kalakuan Yahudi loba naudzubillah sumanau cacak-cacak Kangjeng Nabi teu ngalieukeun komo lamun ngalieukeun baheula jadi Yahudi kabeh naudzubillah pabaina mamangka dina hiji waktu suwari Kangjeng Nabi yasiru eta berjalan Kangjeng Nabi idda'a ujug-ujug manggil hu ka Kangjeng Nabi sahadain anu manggilan simalihi ti beula kencana Kangjeng Nabi ya Muhammad he Muhammad undur ka ningali anjeun ni ka kuring asal rek nanyakeun kuring ka anjeun palam yujib tuluy teu nyumbadanan Kangjeng Nabi hu ka itu dain pakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ya Jibril he Jibril qala nyarios itu Jibril hada ari ieu da'iun nasoro eta panggerona Nasrani amma innaka anapun sanyana anjeun lau ajab talamun nyumbadanan anjeun hu kana itu da'in nasoro latas nasorot yakin jadi Nasrani saha ummatuka umat anjeun alhamdulillah henteu dah Kangjeng Nabi teu naon teu ngalieukeun kumaha lamun Kangjeng Nabi baheula ngalieukeun yakin umat Kangjeng Nabi ayeuna jadi naon Nasrani satu Yahud itu Nasrani geus tadi Yahud mah waduh deh hayo atuh anu kan henteu teuleuykeun mana teh sakedap deui teuleuykeun wabaina mah sareng hiji waktu suwari Kangjeng Nabi yasiru eta nuju berjalan Kangjeng Nabi idhuwa ujug-ujug ari Kangjeng Nabi bi imroatin eta papendak sareng hiji nini hiji awewe punten hansiratin anu nanti ngabukakeun andiro iha tina sikuuna itu imroah walaiha sareng eta tepikeun itu diro min kulli zinatin dina saban-saban bapaes kholaqo anu ngadamel hakana itu zinat sallallahu Gusti Allah taala bari Allah aya awewe keuticing di si jalan ngageroan Kangjeng Nabi bari ningalikeun kana sikuna anu pinuh tina mimiti gupi geulangan nepi kana sikuna ku papaes geulang hungkul ka dieu tah dunia hungkul geus kitu kumaha geus kitu pakola tuluy nyarios itu imro'ah ya Muhammad he Muhammad undur kudu ningali anjeun ni ka kuring as'alu rek nyuhunkeun kuring ka anjeun palam ya tapi tuluy teu ngalieu Kangjeng Nabi ilaiha ka itu imro'ah pakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi man eta sahadihi ari ieu awewe ya Jibril he Jibril qala nyarios itu Jibril tilka ari itu imro'ah adunya eta dunya tong amak-amakan kadameh gancang wa amma innaka sareng anapun sanyana anjeun
lau ajab talamun nyubadanan anjeun haka itu imro'ah lah tarot yakin milih sah umat ka umat anjeun adunya kana dunya alal akhirati mandarikeun akhirat naudzubillah sumana wa baina man sareng hiji waktu suwari Kangjeng Nabi yasiru eta berjalan Kangjeng Nabi idhuwa ujug-ujug ari Kangjeng Nabi bisaihin eta bapendak sareng hiji aki-aki ya ada anu ngageroe itu syekh huwa Kangjeng Nabi muntahian bari anu jauh anitorik ti jalan yakulu anu nginum yakul itu syekh lain yakulu anu ngomong itu syekh haluma ya Muhammad haluma ka dieu ya Muhammadu he Muhammad mat ka dieu mat ka dieu ku Kangjeng Nabi diliuk henteu Kangjeng Nabi pakola tuluy nyarios itu sah Jibril malaikat Jibril balsir balik tak kudu berangkat anjeun mat tong ditingali cek malaikat Jibril kalau anu kitu Bril ulah ditingali pokona maka dibejaan pakola itu tuluy nyarios itu Kangjeng Nabi man eta saha ari itu hada ari ieu syekh ya Jibril he Jibril qala nyarios itu Jibril hada ari ieu aduwullahi eta musuhna Allah iblisu tegasna cep iblis iblis lain iblis bukan Ka'bah iblisu iblis eta kitu teu sopan iblis mat ka dieu untung teu dilieu ku saha ku Kangjeng Nabi da eta panggerona iblis aroda anu ngamaksud itu iblis antamila kana yen condong salah bener nya iblis aroda anu ngamaksud itu iblis antamila kana yen condong anjeun ilahi ka itu iblis wasaro sareng berjalan Kangjeng Nabi paidan mangka dinalikana itu saroh wa ari Kangjeng Nabi bi ajujin eta pependak sareng hiji nini taya nama nini ya ala janibi torigi netepan kana gigireun jalan pakola tuluy ngomong itu ajuj ya Muhammadu he Muhammad undurku ningali anjeun ni ka kuring mat tingali emak ya tingali neneknya gigireun jalan ya as'alu rek nyuhunkeun kuring ka anjeun aya caroskeun cenah ka anjeun palam ya tapit tuluy tingali Kangjeng Nabi ilaiha ka itu ajuj pakola tuluy nyaros Kangjeng Nabi man eta saha hadihi ari ieu ajuj ya Jibril he Jibril Jibril sahasana ini nun teh qala nyarios itu Jibril inna usanyana kalakuan jeung tingkah lam yabko eta teu tumiba min umuri dunya tina umurna dunya illa ma iwati perkara bako anu tumetep itu ma'an umuri hadihil ajuji tina umurna ieu nih jadi waktu Kangjeng Nabi diisrokeun sareng diimrojukeun teh dunia teh umurna geus sapertikeun nini mungkin ayeuna mah geus pikun dunia teh jika hana gitu geus pikun tinggal jelema nu ngeusianana nya ngan alhamdulillah we aya santri nu saroleh waktu salat dor salat adan heula tuluy berjam waktu penting der tahajud untung we alhamdulillah nu tahajud mah nu teu mah henteu we atuh kitu iwati saha nu dieu nu osok arul sok katingali mah arul osok molor aduh bahaya katang itu katang arul heureuy arul mah ka Asep atuh ka Asep soleh ka Asep mah duka da soleh arul soleh keun arul soleh mah asal ulah toleh beda soleh toleh soleh mah soe toleh mah toleh we sekedap deui tuluykeun aduh cenah euy jam sabaraha tadi teh jam 9:30 nya nya 9:10 tadi teh ada jam sabaraha jam 8 langkung setengah jam tadi teh 9:10 berarti nembe 2 jam kirangnya nembe sejam setengah lah sok sekedap deui ayo sekedap deui cenah ya neangan terminal mesti can mangih terminal itu ya sok teruskeun lah mana betul cenah wasaro sang berjalan Kangjeng Nabi hatta sehingga sumping Kangjeng Nabi Madinata Baitul Muqaddasi ka kota Baitul Muqaddas di Palestina tak ke Palestina Kangjeng Nabi itu Baitul Muqaddas wadahola sareng lebat itu Kangjeng Nabi hakan itu Baitul Muqaddas min babiha tina lawang pontona itu Baitul Muqaddas al yamin anu belah katuhu sumana jala saterasna lungsur Kangjeng Nabi anil buroki tina burok warobato sareng nyangcang itu Kangjeng Nabi hukana itu burok bibabil masjid kana lawang panto masjid bil halqati anu di polongoan
allati anu kanat buktos naon tarbutu molongoan ha kana itu salah tarbutu nyangcang hu kana itu mana cenah bab biha kana itu burok sahal anbiya pirang-pirang para nabi oge pungkur oge nusok nyanak burok so dicangcang teh sami saperluskeun dirinya alaihim sholatu wassalam amin ya Allah ya rabbal wa riwayatin sareng riwayat inna jibril asanya na malaikat jibril eta datang itu jibril asohrota kana hiji batu pawadoa tuluy nyimpen itu jibril usbuahu kana curugna itu jibril pihak dina itu sohro pahorroko tuluy molongoan itu jibril hakan itu sohro wasada sareng nalian itu jibril bihakana itu sohro alburoko kana burok cek hiji kaul mah cenah burok tadi cangcang nanti na batu nu dipolongan ku malaikat jibril kumaha molongan anak ditunjuk ku non ku curug cos langsung gebros ke handap soalnya curugna aya bor di dinya langsung mau teu butuh listriknya teu kudu colok-colok cara menguji nyolok listrik cokot borna asupkeun mata anak karena dipuihkeun setengah jam. Iya mah ukur teunan curug hungkul jibril mah malaikat jibril langsung dobol harta keneh tah kitu sakti mandraguna lah malaikat jibril geus kitu kumaha tos kitu wadaholan sareng lebat kangjeng nabi al masjidah ka masjid min babin tina lawang panto tamilu anu condong pihadna itu babin non asam supanon poel komaru sareng bulan Suma sholat setelah salat kangjeng Nabi huwa bari ari kangjeng Nabi wa Jibrilu sareng malaikat Jibril kula wahidin dina saban-saban sahiji rakaat ini ka 2 rakaat. Jadi kangjeng Nabi salat 2 rakaat, malaikat Jibril salat 2 rakaat. Palam yalbas tuluy teu calik heula kangjeng Nabi ila yasiron iwati sakedeung hatta ijtama'a sehingga narima kumpul sahanasun manusia kasirun seueur. Teulah kangjeng Nabi eureun sakedeung PT ka masjid jolong bring teh loba jelema tah. Geus kitu kumaha paropa tuluy uninga saha nabi kangjeng Nabi annabiyina ka nabi kabeh ternyata nu sumping teh para nabi sadayana. Min baini qaimin ti antarana anu nuju tatih warokin sareng anu nuju ruku wasajidin sareng anu nuju sujud. Summa adana saterasna ngaadadan saha muadzinun anu ngaadanan wa uqimat sareng diqomatan naon as-sholatu salat wa uqimat sareng diadegeun naon as-sholatu salat paqamu tuluy ngadeg kabeh supupan kalawan pirang-pirang jajaran payang tadiruna tuluy ngadago itu kabeh man kajalma ya ummu anu ngaimaman itu manhum ka itu kabeh para nabi para malaikat dinya ngariung sadayana rek ngalaksanakeun salat ngeun bingung saha ieu nu jadi imamna. Geus kitu kumaha pakhoda tuluy nyandak sa Jibril malaikat Jibril biadihi kana panangan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakodama tuluy mayunkeun atana pinyang hareupeun itu Jibril hu ka kangjeng Nabi pas salat tuluy salat kangjeng Nabi bihim sartana itu nabiyina rakaataini ka 2 rakaat wan Ka'ab sareng katampi ti Ka'ab diriwayatkeun ti Ka'ab Pa'adzana tuluy ngaadanan sah Jibril malaikat Jibril al malaikat ka pirang-pirang malaikat wa najalat sareng lungsur itu malaikat minas sami ti langit wa hasara sareng ngumpulkeun sallallahu Gusti Allah ka kangjeng Nabi jami al mursalina ka sakabeh nabi anu pernah diutus kabeh wa nabiyina sareng ka pirang-pirang para nabi kabeh pas salatul salat sa nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil malaikati sartana malaikat wal mursalina sareng sartana diutus kabeh palaman soropa mangsana paragat kangjeng Nabi qala tajarios Jibril malaikat Jibril ya Muhammad he Muhammad atadari nah apal anjeun man ka jalma salanu salat itu seman hol pakadina satukangeun anjeun qala nyarios itu kangjeng Nabi la teu terang qala nyarios itu Jibril kullu nabiyyin eta saban-saban nabi ba'asa anu parantos ngutus ka itu nabi sallallahu Gusti Allah taala bari Allah summa asna setelah ngalami sahakulun nabiin sakabehna nabi minal anbiya ti pirang-pirang para nabi ala robi kanu jadi pangerana itu kulun nabi bisa lain kalawan alman atau pujian jamilin anu hade pakola tuluy nyarios saha nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu tong nafsu atuh euy kullukum ari saban-saban arajeun kabeh asna eta
eta ngalem atau muji itu kul ala rabbihi kana jadi pangeran itu kul wa ana sareng ari kuring musanni eta anu ngalem atawa anu muji ala rabbi ka pangeran kuring summa saroa saterasna tumandang Kangjeng Nabi yaqulu eta ngadau Kangjeng Nabi alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatal linnasi basyira wa nadhira. Eta doa Kangjeng Nabi tah doa Kangjeng Nabi para malaikat jeung para nabi alhamdulillah sareng jenis puji anu opatillahi eta tetep milik Allah alladzi ari Allah eta dat arsalna para ngatos itu ladina ka kuring rahmatan kana jadi rahmatin alam pikeun alam kabeh wa kapatan sarpikeun manusia wa kapatan sareng sakabehna linasi pikeun manusia basiron kalawan mere kabungahan wa nadiron sareng kalawan mere peringatan wa anjala sareng parantos ngalungsurkeun Allah alaya ka kuring Al-Qur'ana kana Al-Qur'an pihi tetep dina itu Qur'an tibyanun tadinya tibyanunnya di aya lipannya tibyanun ari penjelasan likuli syai'in pikeun saban-saban perkara wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah ummati ka umat kuring khairu ummatin kanu pangalusna ti pirang-pirang umat ukhrijat anu dikaluarkeun itu umat linnasi pikeun manusia wa ja'ala sareng parantos ngajadikeun Allah subhanahu wa ta'ala ummati ka umat kuring wasaton kanu pertengahan wa ja'ala sareng baros ngajadikeun Allah ummati ka umat kuring hum bari anu ari itu umat al awaluna eta anu awal kabeh wal akhiruna sareng anu akhir kabeh wasaroha sareng parantos ngajambarkeun Allah ilaya ka kuring sodri tegasna kana ila sodri kana dada kuring atawa kana hate kuring wa wadoa sareng parantos ngalaan Allah aniti kuring wijri kana dosa kuring waropa sareng parantos ngangkat Allah lika kuring dikri kana dicaritakeun kuring wa ja'ala sareng parantos ngajadikeun Allah nika kuring patihan kanu jadi pembuka khotiman anu jadi penutup faqala tuluy nyariosa Nabi Ibrahim alaihi salatu was bihadza fadolakum Muhammadun wa akhodan nabiyyu wa bihadza ku ieu padola tah ngunggulan kum karjen kabeh sa Muhammadun Muhammad wa akhoda sarang nyandak itu Ibrahim an-nabiyya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain ngajanak eta ngajadikeun punten minal aci tinu dahaga asadama kalawan bangetna perkara akhoda anu ngajadikeun Ibrahim ka Kangjeng Nabi pajaa tuluy datang hu Kangjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril alaihis biinain kalawan mawa wadah min khomrin tina arak wa inain sarang tina sarang wadah min labanin tina cai susu pahtaro tuluy milih Kangjeng Nabi alabana kana cai susu pakola tuluy nyarios lahu ka Kangjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril akhtarta parantos milih anjeun Muhammad alfitrota kana kasucian walau syaribta sareng lamun nginum anjeun al-khamra kana arak lagowat yakin jadi lacut saha umat ka umat anjeun walam yatabi sareng moal nuturkeun itu umat ka anjeun mad cek malaikat Jibril hade anjeun teh Muhammad hade pisan kumaha kitu Jibril bieu anjeun ditawar ku kuring arak jeung susu tapi anjeun milih kana susu teh lambangna kana kesucian sehingga insyaallah umat anjeun moal jadi jalma anu lacut cacak Kangjeng Nabi milih kana sus henteu kana ar tapi ayeuna loba jelema anu lacut komo sok daek ngalaan cang ois astagfirullahaladzim subhanallah masyaallah ulah barudak ulah itu cenah aya tos kana terminal acan cenah mangulis sakedap deui minhum eta disampaikan itu umat bener deh illa qalila iwati saeutik wa riwayatin sareng hiji riwayat mah annal aniyata sanya anna wawadahan teh eta kanat buktos itu aniat salah satan tilu jadi ceuk hiji kaul mah lain dua tapi tilu na anu katiluna wasal itu sareng anu katiluna pihi eta tetepna itu salis maun ari cai
wa anna jibrila sareng sananya malaikat jibril qala nyaros itu jibril lahu ka itu Muhammad lau sarobda lamun nginum anjeun almaa kana cai lagorot yakin tikerem sah umatuka umat anjeun wa piriwayatin wallahu a'lam ketos dohor diseraskeun nama mamheula we sing kuat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.